Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Puji senerung syukur urang sangkeun kahadirat ilahi Robbi ku alatan sakening mentana urang tiasa silaturahmi dina waktos ayeuna. Sok sanaos tepa amprok jongho jeung patepang rarai ngan saukur dina jagat maya. Shalawat senerang salam mugi dilimpahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka sahabatna, tugdugi ka urang umatna di akhir zaman. Hadirin hormatkeun simkuring. Dina ieu kesempatan simkuring bade medar perkawis diajar dina mangsa sasalat COVID-19. Tos sataun langkung wabah corona atawa COVID-19 aya di dunia ieu. Ampir sakabeh nagara katarajang ku ieu wabah teh. Salah sahiji akibat dina ayana wabah atau pandemi ieu teh nyaeta kana kagiatan diajar urang. Ti sasih Maret 2020 dugikeun ka ayeuna urang salaku murid sakola diajar di imah atawa BDRT. Dina mangsa sasalad ieu urang teh dipaksa ku kaayaan nitah urang diajar di imah masing-masing ngaliwatan online. Nu asalna urang rasa sumanget init ka sakola sebab bisa tepang jeung rerencangan katut guru-guru, ayeuna mah tos dipahiling alatan bili aya klaster anyar dina penyebaran virus corona. Sanajan urang ayeuna mung tiasa tatep maya ngaliwatan Google Meet atawa Zoom, dipiharep urang sadayana tetep son-son dina diajar. Nalika waktu diajar urang kudu bener-bener diajar, ulah kabengbatkeun ku main game online atawa TikTok. Tong hilap oge, ulah kudu ngajaga protokol kesehatan, mun kaluar kudu ngangge masker, ngumbah panangan ngangge sabun, jeung ngajauhan tempat-tempat anu rame atawa kerumunan. Ku cara ngajaga protokol kesehatan, mugia urang sadayana tetep sehat tur teu katarajang virus corona. Sakali deui hayu urang son-son nyuprih ilmu pangaweruh sanajan urang aya dina kaayaan mangsa sasalad, mugia pandemi corona enggal teu aya supados urang tiasa diajar tatap muka deui. Amin. Hadirin hormatkeun simkuring, moal panjang anu kahapitur sakitu bae biantara ti simkuring. Hatur nuhun kana perhatosanana, bobo sapanon carang sapakan hampunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum.